Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala uzwana ila ala zalimin amma ba'du. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. 1 juta belum tentu leuwih gede nilaina tibatan 10.000. Contohna, lamun urang ngahuapan budak umur 1 tahun, tantuna huapna disesuaikeun jeung kemampuan nyapekna. Paling gede sasendok ukuran leutik atawa setengah sendok ukuran dewasa. Oge teu sakabeh perkara bisa diukur ku meteran, ku kiloan, atawa ku itungan. Gede cek Mang Ujang belum tentu gede cek Mang Udin. Kitu oge sabalikna. Mang Ujang jalma beunghar anu boga properti jeung perusahaan di mana-mana. Ceuk budak ayeuna mah sok disebut miliarder. Sedengkeun Mang Udin kur buruh tani, gawe ngabedug ka kebon ka sawah mantuan dununganana, buruhna mahi keur sapopoe kabutuhan manehna. Mang Ujang jeung Mang Udin hiji mangsa diparengkeun hadir ka pangajian majelis taklim, majelis pangajian ilmu. Di dinya aya kenceleng anu tujuanna eta kenceleng nyaeta pikeun jalma anu bade nyisihkeun sebagian hartana. Nya Mang Ujang mah jalma beunghar ngaluarkeun duit 1 juta tuluy diasupkeun kana kenceleng. Sedengkeun Mang Udin ngaluarkeun duit 10.000 dilebetkeun kana eta kenceleng. Tah lamun ditanya 1 juta jeung 10.000 eta gede mana? Pasti jawabanana gede 1 juta sabab ningali kana jumlahna. Tetapi dina sodaqoh, infak, jariyah eta lain ningali dina jumlah gedena, tapi dina jumlah kaikhlasanana. Tina kaikhlasanana. Bisa jadi anu dikaluarkeun ku Mang Udin eta leuwih gede. Sabab Mang Udin mangaluarkeun 10.000 teh bari jeung peupeuleukkeuk sabab ngalanah hese. Tapi Mang Ujang mangaluarkeun duit 1 juta ge da jalma beunghar. Manehna ngalah duit 1 juta teh cukup ku sajam 2 jam ge bisa ngalah duit 1 juta mah. Bahkan miceunna manehanana dina dahar di restoran jeung batur-baturna bisa 2 juta hingga 5 juta na dina ngabeakeun eta duit. Jadi ngasupkeun 1 juta mah kecil, teu aya kahesean. Tah dilebah dieu, gede jeung leutikna dina harta eta gumantung kana kaayaan jeung kabutuhan. Jadi di mana urang arek sodaqoh teu kudu ngadaguan beunghar. Sabab sajatina mah jalma beunghar mah nyaeta jalma anu beunghar ku rasa, ku pikir, jeung ku pangarti. Wallahu a'lam bishawab. Muga aya manfaatna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.